Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Lanjut. Dina sajadah aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik. Tu si abah meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi. Asik. Yuk, sholatullah. Mang Hansip tu anu di topi anu alit ka dieu mang pangyanakeun kursi ka dieu mang. Sholatullah. Mang Hansip nu itu tuh, nu kolot tuh nu itu tuh si abah tuh. Kene ku Mang Hansip cenah ka dieu. Tawasalna. Mang hadir rasul. Wa kulli muja lillah bi lil badariya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mang ekona alitan. Sok. Kela di pali dia mang. Sok. Oh, abah diuk di dia. Agas. Kaditu mayuna kaditu. Heeh. Saruapan hejo. Terus ibu fokus heula siap lanjut. Bade repeh bade. Oh, cek tutup tutup. Cek lanjut. Keun be tepikeun ka jam 2. Kajen tepikeun ka asar. Kajen tepikeun ka magrib. Mang bae ngaji tepikeun ka subuh. Siap. Si Mang Lin Mas ieu siap ngaji tepikeun ka subuh. Berarti Mang mah ahli ngaji ngabohong lah. Bu, ka dieu ngariung tadi. Sok pinahkeun kursinya ka dieu. Antepkeun tukang kamera malah. Cek. Nu dipihormat kersana penertib acara, pengatur waktu, nu mana ieu teh MC-na. Oh, itu Pak Ustadz sanes itu teh. Ah? Oh, da beda. Abdi mah bisa ngabedakeun tampilan Ustadz mah. Oh, gaya Luis beda jeung ieu. Mang boga kene pamajikan henteu? Boga. Sabariji? Tengah hiji. Oh, hiji. Ari jadi Hansip geus sabaraha taun, Mang? Ya kakak kamari ieu. Saha ngaran, Mang? Kining. Oh, Ining. Tining. Heeh, kadenya Mangnya hirup di alam dunia mah komo geus jadi Hansip, Mang teh sing bisa ngajaga 17 tahun. 17 ya Mang teh geus jadi Hansip, Mang hirup di alam dunia sing bisa ngajaga 17 naon. Sok sing tarik 17 sing bisa ngajaga ngamumule 17 bingung. 17 naon atuh Mang? Sugan sok peringatan 17 naon? 17 sok aya. Ai maya teh Hansip teh kunaon kieu? Hai nu belah ditu ibu sing bisa ngajaga 17. Rokat lain Agustus. Bu, doakeun si Mang ieu sing sehatnya. Mang naon tadi teh? Mang Tining. Ieu teh batu naon ieu? Batu ali. Balas riweuh jadi Hansip teu bisa ngeuretan kuku-kuku acan. Teka buru. Pokona mah Hansip sareng ulama ada kesamaan. Bu, aya hadisna. Ala ulama warasatul ambiya. Ulama teh pewarisna ieu Hansip. Al Hansipu warasatul abriya. Hansip adalah pewaris para abri. Abri nage abri terkutuk. Da bukti Hansip mati baheula bajuna teu roreng-roreng. Polos. Tuh topi nage geus soeh.
senjatana ge lain pistol pepentung. Maka ngaduakeun Mang Tining abdi sing jadi presiden. Engke lamun abdi geus jadi presiden, Mang Tining diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Mang Tining ari di lemur ieu sok aya tahlilan tara. Seueur. Oh sok. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu marangot ece. Yeah. Tah ieu aliran sesat nu kieu. Nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud. Bapak kepala desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa. Bapak RT aya Pak RT. Pak RW aya. Ieu teh desa naon, Mang? Desa Ragaman Nunggal. Desa Ragaman Nunggal. Rang. Atuh biasa we tong molotot. Desa Rangge Manunggal. Hampura ya bunya ya rada balelol ongko capek. Jabat teu acan tuang jadi kitu taresikona. Ngaji candahar teh sok balelol. Kersana Bapak Kepala Desa, urang doakeun mudah-mudahan sing janten pemimpin anu amanah. Sing nyaah ka warga urang desa Rangge Manunggal. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, Mang Hansip kade init ngaji teh sing kuat iman. Sing kuat naon cenah? Kuat iman. Sabab init ngaji mamang so papangi jeung Tanda. ranjau kehidupan. Lain rana. Jeung riweuh ka rana Hansip teh. Boga ge pamajikan. Keun bae Mang rana ge nu penting Normal. Rana ge nu penting ngeureueuh ngaji. Moal aya rana ngeunah ece. Di mana aya rana ngeunah? Jamaah ibu-ibu sadayana hadirin rahimakumullah. Ngaos ulah lami nu penting singkat padat melekat tong poho engke balik mawa ilmu anu manfaat. Sing janten ibadah urang ka dieu teh nya. Langkah kaki ibu, ayunan tangan bapak angkat karena pangaosan sanajan ku panitia teu diburuhan, insyaallah bakal janten nilai ibadah. Inditna jadi ibadah, lempangna jadi iba, kompak kepatna jadi iba, diukna ge jadi iba, nundutan cek saha sok nyanyahoanan ulama di mana eta mangi hadisna nunutan jadi ibadah. Ngan abdi mah aneh geuninganan ari kana rojaban si abah ge meuni beda dina tampilan. Biasana si abah tinding oge init kana pengajian rutinan mah make sarung. Kari-kari ayeuna mah abah tinding kana rajaban da bade ningali mubalighah geulis. Eta si abah meuni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu nu geulis jadi tambah geulis, nini jadi modis, indit karena pengajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping, kari-kari ayeuna mah dina rajaban eta emak meniningkah make calana led. Tengingatkeun bitis geus jiga suling, tinggal tulang kurang daging, akhirna si emak dikoet ku anak kucing, bareng dikoet. Ucing eta nini make harapan hoyong naon ibu init kana pangaosan nu dipamrih naon ibu bapak init kana pengajian mapai jalan Tapak. cicing iya heula repeh mapai jalan Satapak. ngajugjug Sahiji lembur. lain kitu lain cicing tong nyanyahoanan sok barang aja mapai jalan ngajugjug ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan si eta mah riweuh ti tadi giliran abdi nyanyi wur bari teu ngalungkeun 1000 acan eta teh teu hideung nu kitu teh
nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karaasa keheula ibu tadi ti imah mapai jalan satapak bahkan aya nu kana motor aya nu kana mobil bahkan aya anu jalan kak angkat kana pangawasan bade naon sejak dipamrih ku ibu jeung ku bapak karidoan ti Gusti mudah dikumpulkeun urang sadaya dugikeun ka surga tuh geuninganan itu geus mawa naon eta kaheula Kang mobil abdi mah di ditu tuh ada muhun kapan kitu ce abdi mah tos biasa balik pangawasan teh mobil pinuh teh sok pinuh ku kadaharan aya ning beas di karungan kaya ning buah-buahan di parselan punten Pak Kades eta mah nu atos jadi pengalaman cenah di dieu Kades teu acan ulah mikiran anu teu acan sok we geura nurutan ka nu atos gitu ngahaja abdi ngobrol gitu supaya aya persiapan bisi aya beas nu encan di karungan bisi aya dahareun nu encan di kardusan sabab jalmi mah sokeuna ku kapohoan mata kudu saling emutan cek ayeuna mah walatra keluarga geus diparitnah kabeh ulama disebut ayeuna jurig ustad disebut budug abdi disebut gelo kades disebut teu eling tah ieu mah urusan Pak Kapolsek warga teh jung barawa infus ka rumah sakit atawa ruqyah kabeh cek aya salatullah Bilatullah salamullah ala Nabi bila ala Nabi bila sing jelas atuh salamullah oh waosna karik tilu deui nya oh, engka teh jadi jeung nama lamun ka masjid ngumumkeun sahur teh. Assalamualaikum. Wala sadelek. Kumal gi waos palantosep. Nyingsat. Batur mah kumal gi waktos palantosep imsak. Mang nu dibacakeun sholawat dia teh maksud Mang Tining sholawat ka Kangjeng Nabi naon? Nabi Muhammad. Lahirna di kota mana Nabi Muhammad? Di kota Di kota mana Nabi Muhammad lahirna? Di Bekasi atau di Mekah? Kota Madinah. Lahirna Lahir di Bekasi atau di Mekah? di Mekah. Di Mekah. Ari wafatna Nabi Muhammad di Mekah atau di Madinah? Madinah. Di Madinah pinter dimakamkeun age di Madinah. Ari Mang Tining mun mangot rek dimakamkeun di mana? Ciranjay. Luar biasa jawabannya benar 100.000 buat Mang Tining. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. 5 hiji. Hiji naon? Yaitu Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan yang manusia. Keadilan yang manusia. Jadi manusia betul memang kudu adil. Da aki-aki metik atuh dah. Kan bae dah tujuan nama sarua si Mang teh harese ngobrolna balelol. 100.000 ditambah deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tong nyaang hadiah sodako moal rugi asal Allah bakal ngaganti sok ku ikhlas mah nyiapkeun Allah abdi mere 200.000 ikhlas panitia Pak Kades geus nyiapkeun 10 juta aduh cek mudah-mudahan ibu kadia sing dihapunten dosa uih urang singkeng ilmu anu manfaat sakitu nu kapihatur kirang langkung dihapunten kasadayana mangrek cengkat moal Jung atuh ka ditu deui balik. Cicing nuhunnya Jung. Ya, Jung bakal.
Tepuk tangan untuk Mang Tining. Cepanya jalan Cieuring meuli kupat di abonan. Pepeujuh pami marulih ulah ngupat ka awonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hapunten ka Pakades, hapunten ka sadajajaran panitia. Abdi moal tiasa salami dugikeun ka tuntas acara. Abdi dibujeng deui hawatos supados pardu kalaku sunat kalampah. Abdi ayeuna bade teras ngabujeng acara di Karawang, di Rengas Dengklok. Wios teu naroskeun oge. Mohon ayeuna teh ka Karawang deui, enjing pagi kedah di Bogor. Duakeun abdi sehat panjang umur. Mohon. Cenah keur panen loba duit alhamdulillah. Mudah-mudahan abdi teh seueur duitnya. Abdi keur ngadamel pasantren deui, bade ngadamel asrama putra deui. Mudah-mudahan Allah sing ngagampilkeun. Abdi amanat ti kolot, abdi amanat ti pun bapa jeung tepun biang sok. Pasantren pajokeun, jieun deui, bangun deui santri beki ngaloban. Tapi titik haram. Lamun ayeuna nyieun pasantren menang ngajukeun proposal teu menang pidato menang ceramah kakarek jieunkeun bapak mah teu kitu mah teu ridho. Matak abdi kieu teh ece neraskeun amanat pun biang amanat pun bapak kedah ngajejehkeun ngiring ngamajengkeun pasantren kuladang abdi sapertos kieu sakitu nu kapihatur. Mudah-mudahan ibu sareng bapak sadayana nu arangkat ka dieu salabina aya dina ridho Allah, aya dina panang tayungan Allah, aya dina magfirah Allah. Arwih ti urang mudah-mudahan sing karing ilmu anu manfaat, ilmu urang manfaat maslahat dunia dugikeun ka akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun ka para ulama, ka para umaro sadayana kempel dina ieu tempat ti kawit RT RW desa, kepala desa, palurah, pacamat, pakapolsek, pabinsa, babin kaptimas. Alhamdulillah mudah-mudahan ieu lembur ieu desa Rangge Manunggal sing semakin subur tur makmur. Jadi daerah anu baldatun thayyibatun warobun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum